Tengah peting ya geus tereh hampir jam 12 tapi beuteng masih kukurubukan guys, teu bisa sare lamun beuteng encan keisi teh. Alamat ieu mah gagal ieu teh da kumaha atuh da lapar. Yang geus lah abi teh di dieu teh nya ngide erek nyeun seblak guys, asa ngeunah kitu tah nu haneut-haneut kitu tah. Terus lada di dieu teh abi teh kurah koreh we kana kulkas naon we nu aya pokona mah dijieunkeun. Tah prepare bahan-bahanna geus nya kusabab urang teh keur males di dapurnya guys. Tengah peuting atuh guys di dapur sorangan-sorangan asa kumaha gitu. Jadi di dieu teh abi teh ngide masakna teh di dieu di imah guys deket ieu nang kulkas da kulkas abi mah teh di dapur soalnya dapur abi mah leutik guys. Tak untung we aya si panci listrik jadi abi teh masakna teh di panci listrik guys. Bumbuna malah simple we, cabe gitu, cabe beureum da cabe kering mah eueuh guys. Nu penting mah nu aya na kulkas we dipasak. Tah lamun geus ka amu naon ngaranna teh seungit tah baru we dicaian ku abi teh. Tah amih rada kucumplang guys kusabab abi masuk resep anu nguah kitu tanya teh resep nyemek-nyemek teuing 2 gelas we cairna teh ditamahanna teh. Laju memeh diasukeun si bahan-bahan aku abi disamaraan heula guys. Kameraman mah biasa we pecin uyah gitu roiko terus we make amis-amisna saeutiknya gula bodas. Tah amih leuwih mantap ditambahan we hiji endo guys. Tah masukeun we bahan-bahanna teh si naon ngaranna teh si pisebelahkeun teh aya dumpling nya aya bakso aya tulang anjir ieu tulang teh dina kulkas teh geus sababaraha minggu. Bayalah da ieu teh dina freezer guys sugan we moal karacunan guys aman buktina mah nepi ka ayeuna ge ieu teh da geus sabaraha poe abi teh nya ngedit non ngaranna teh ngarecord ieu teh tapi aman lah nepi ka ayeuna ge guys. Tah pokona mah saeutik bahanna teh nu penting aya ditutupan amih cepetnya guys. Terus teh diicip-icip cenah-cenah ieu teh kurang uyah guys. Asa tadi mah memeh disamaraan teh asa geus pas tapi ieu teh kurang uyah guys. Kurang teh diuyahan we deui jeung roiko nya. Tah tadi teh kurang teh meureunnan lain uyah nu lobana teh pecin guys nya jadi we rada kurang uyah. Tah ayeuna mah geus mantep gitu. Pas tah dirasa-rasa bumbuna mah geus pas tapi aya nu kurang ieu teh encan di bawang gorengan da asa teu afdol atuh teu make bawang goreng mah guys. Ditambahan we bawang goreng teh sing loba amih seungit guys. Ayeuna mah aya hiji deui guys anu teu ka ieu teh jeruknya. Biasana mah kan sok make jeruk limau ieu mah poho guys. Tah keur ngeunah-ngeunah ieu ngadahar seblaknya si bocil hudang mana lada kabeh.